Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Lon rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload Sugri para warigi sumangga kiwari atau mandi di baris maluruh bagian anu ka-10 dina jujutan carita jawara di kuburan karangan keliksa sakumaha nu dikantos di Bandungan dina bagian anu ka-8. Pedaran Mang Dedi kepegat ku wanci ye mangsana alam peuting di hiji patempatan khususna nyerat manah di baturan Kujang Banara nu harita bade nepangan ingkang guru anu mangkuk di lembur Kalapanunggal nuju juluk Mama Sutara terunya. Kumaha atuh lajenganana langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting di lembur Kalapanunggal. Mangsa alam harita teh peuting acan sore lain meujeuna we kira-kira merenunjukkeun jam 7 lamun sig diukur ku waktu mah. Breh aya 2 tangtungan jalma anu lempang harita di tengah pelemburan. Horeng si manah horeng nyerat manah lempang teh heula dituturkeun ku hiji jajaka anu kasep ngalempareng koneng nu katelah Jang Banara teh. Telila nyerat manah hareg ngarandeug di hareupeun imah anu sakitu ublug ablag legana. Pok harita nyerat manah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadasi nyai eta sok kajero. Jawabna anu ti jero imah bangun geus apal kana sora. Horeng anu disebut Mama Sutara teh ku nyerat manah teh. Anjeunna harita teh nuju lalason we nyalira. Calik weh dina kursi males. Sadengkeun istrina parantos kulem ari nyerat manah atuh harita pok ngawalar berejeung nyurungkeun panto. Leres Mama, abdi pun rat manah. Cek nyerat manah berejeung terus asup ka jero dodongkoan tandaning hormat tilawat ka ingkang guru. Breh Mama Sutara nujung melenyung leh udud bangun anu nikmat. Allah nageun intelila cuk. Apa rek ngenong rek monok di Ciloar teh nyai? Tapi wayak ya geus datang deui. Palang siang tepap kapang nih anu deteangan teh. Cek Mama Sutara ujug-ujug nyarios kitu we anjeunna teh. Lantaran tos uningaeun kana naon-naon anu tumiba ka nyerat manah. Da sagala rupana oge geus didongengkeun ku nyerat manah ka anjeunna. Ngadangu patarosan ti ingkang guru kitu pok ka nyerat manah. Leres Mama, teu kapanak bah imung teh. Mardi eta Mama anjeunna teh kenging musibat. Jawabna nyerat manah jiga nu asa-asa rek ngomong teh. Malah tikarasa ngembeng cip panona. Atuh Mama Sutara mani ngarenjag.
malah calik nage meni cengkat pok naros deui bari jeung neuteub ka Nyerat Manah. Ke nah naon cu cik mama bedaan musibah teh musibah naon nu tumiba ka Bah Imung teh. Mama Sutara melong ka Nyerat Manah. Atuh barabat Nyerat Manah harita kena oge ngadongengkeun kaayaan Bah Imung. Nu kiwari mah geus teu aya di kieuna sakumaha ceuk katerangan ti anakna nu katelah Banara teh. Mama Sutara anu ngabandungan meuni gogodeg anjeunna. Malahan makatawi saraina geuneuk tandaning ambok untuk kekerot ngancing dahan amarah. Sanggeus Nyerat Manah cacap sasauran anapok Mama Sutara harita kurang ajar temang keluk. Tetela si kalingking teh lain antep-antepeun Bo. Beuki dieu teh kada beuki nyucungah ngagalaksak eueuh pisan euy-euy hirup teh. Tapi memang sulit newak si kalingking teh cu. Sabab teu kapanggih sayangna. Keke. Ari Jang Banara Jang Banara di mana ayeuna teh cu? Saur Mama Sutara beriret ka Nyerat Manah nu harita keur ngeruk tungkul bari ngumbar Cisoca. Ujung entosa di luar mama. Jawabna Nyerat Manah beri jeung aleg-alegeun. Hatena mating sareblak tungkul deui. Ari Mama Sutara menikeun ka ngagurubug. Ke. Nah, atuh dituna di luar kawas kana gemolan. Di luar teh di luar di mana eta? Mama Sutara bangun handeueul. Disangkana Banara teh ngadagoan di pakarangan meureunnan. Semuhun itu mama di tempat riungan mama. Anjeun ju calik dina kursi. Oh, geus tong ceurik atuh sok kagok ngomong bari jeung leweh mah. Ari sugan teh di luar di pakarangan yakan bae atuh ai di jero mah da geus kaasup ieu mah jeung we ya atuh. Babarasi heula ka itu malah sadiakeun daangeun sakalian. Yang Banara mah ku amat arek ditepungan dek ditanya lalakona. Unjuk somangan mama. Nyerat Manah harita kena jung cengkat. Terus ngaleos muruk ka pangkengna. Ari Mama Sutara teu talangke gancang harta keneh angkat dek nepungan Banara anu keur diuk. Malahan mah harita teh Jang Banara keur cudak jedeug we nempoan kaayaan dirinya. Unggal tempat di tempoan. Pok Banara harita ngomong sorangan kitu ge lalaunan. Muni agreng kieu ieu tempat. Pakarangan lalega imah lega emper lalega bangkuna lalega kursi muni loba. Na paranti naon ai kieu di dieu nya? Paranti masamoan kitu nya jigana mah. Sabab kasebut lagi paguron silat. Jadi tangtu we kudu aya tempat bikin musyawarah. Tah. Anu siri meuli rame kabita aing ge. Jika nate keur panco atawa keur tatarusingan batur teh tah. Geus palinter meureun siratna moal era lamun aing diajar gitu. Ceuk Banara bari jeung toleh rarateret. Sakapeung ungkut-ungkutan sakapeung gogodeg. Malahan mah ngusap beungeut sagala rupa. Sabot keur kitu kolotrak sora panto muka torojol aya nu kaluar. Horeng teh Mama Sutara atuh Banara meni ngaranju. Manehna luk tungkul sok sieun ngajahitkeun manah pribumi. Teu lila serog Mama Sutara kahareupeun Banara pok sasauran bangun congah pisan. Allah. Kening aya tamu. Parantos lami cu. Saur Mama Sutara bari gek anjeunna diuk dina kursi. Panon leuteub kana beungeut Banara. Atuh pok Banara harita. Sumuhun juragan, hapunten jisim abdi kumawantun. Parantos nyarikan kursi kalayan teu mundut heula widi ti sarira juragan. Nah, atuh diuk-diuk wae kudu aya izin. Apan kursi mah diukanon teu naon teh.
Da kuring mah moana naon saha ari ngaran hidup teh cu. Cek Mama Sutara berjeng toleh neuteup ka Banara. Jiga nu hayang sidik pisan kana keritan beungitna. Hatur nuhun juragan. Abdi teh nu katelah mah Banara. Saha? Banara mangga tu nepangkeun jisim abdi nyangakeun sembah sujud hormat ka sarira juragan. Syukur kasep katarima pujastuti hidup pangabakti ujang teh. Jadi ngaran ujang teh Banaranya. Hiji ngaran anu hade pisan mudah-mudahan mawa manfaat kana diri hidup sorangan sok diuk deui kadinya. Unyuk subangga juragan. Banara nurut gek diuk di jina kursi urutna tadi. Tapi tetep teu wani neuteup ka Mama Sutara. Padahal ari dina hati leutik namah panasaran Banara teh. Hayang jelas hayang sidik pisan kan ngaran Mama Sutara. Ari Mama Sutara ayeuna mah geus jauh pisan bedana jeung puluhan taun katukan. Ayeuna mah jadi hiji jalma anu pada ngahargaan. Naon sababna lantaran sajaba tiga harongkah teh jeung loba pangabisa. Mama Sutara teh hiji jalma anu bager pisan. Nu matak atuh teu mata kaget lamun ceuk padami kaserab. Da puguh Mama Sutara teh keur ngorana oge atuh kasohor gagah lantaran diwarahna ku kakentong jawara anu katelah galapati teh. Ngan kaluhuran budi diwarah ku supala jeung ku kitulak teh. Ari ayeuna pangawakan Mama Sutara teh rada kolot tapi tegep keneh awak waweg gerakan anak kesit. Sorana kalem ngandung komara. Ari ku murid-muridna sok disebut Mama weh. Gang Banara, Subun abdi Banara. kuring teh ngarasa kaget ku datangna hidup ka dieu dina kaayaan sakieu peutingna. Leres Mama. Dah ku gituna kuring teh nanya ka Banara ka ujang omat kudu dijawab kalawan jujur atur ponok. Tapi sing tegas teu kudu sieun-sieun. Da moal diku kumaha ku kuring oge. Komo dajang Banara mah boga wana sakitu gagahna piraku erek parangkat purungkut jiga bikang. Era atuh kasep nu matak sing teteg dina ngomong jeung kuring mah kaharti atawa henteu jang Banara. Kentenan Mama. Kentenan pisan mangga bade tumaros mah. Tangtos ku abdi bade diwarar ke layar jujur juragan. Tong sok ngomong juragan Mama we kitu nya. Tong juragan. Syukur kieu kasep. Sajabana tingaran hidup teh ti mana lembur bajang banjar karang pamidangan jeung saha tuang rama kakasihna jeung naon atuh pangna maksud pangna ujang datang ka dieu teh. Tah sakitu heula we pok jawab. Saur Mama Sutara bari ku siwa ngaluarkeun wadah bako. Bari jeung ngadagoan Banara ngajawab Mama Sutara ngalinting udud tina daun kawung. Teu lila pok Banara harita. Mama, hatur nuhun kana kasayan manah Mama nanging sateu acana jisim abdi ngawalar patarosan ti Mama. Jisim abdi teh neda dihapunten heula tina samudaring kalapatan. Anu tangtos na oge ku dongkapna abdi ka dieu teh matak ngaganggu kasalira. Ento
tengah ganggu cu dihampura pisan ku mama ge. Sok teruskeun di ngomongna unjuk Sumangga mama. Abdi teh kawit mah ti lembur Ciloar. Sareng upami dipercanten mah abdi teh puterana Abah Imung. Saha? Abah Imung. Atuh salajengna abdi teh ngahaja pisan nempangan ka sarira mama. Maksudna mah bade ngiring ku maula ka mama. Manawa sareng manawi atuh bahan katampi. Sanggem pariposna teh mah bade nyebakeun jiwa sinareng raga ka sarira mama. Halus pisan Kasep. Tapi pananya mama can behak. Wayahna ku hidup teh kudu dijawab deui. Awak hidup teh sakitu jangkung tur badag gagah tur tandang bangun wawag. Tapi naon sabab na tega nyobakeun jiwa jeung raga ka mama. Nah dasar naon dasarna eta cik sok. Omongkeun kabeh ka mama heuh ngadah kaharti pisan. Mangga mama. Kieu nu janten marga lantaran nama. Ceuk Banara. Barabat harik tangga dongengkeun lalakon hirupna. Timimiti aya kajadian anu tumiba kabah Imung tug nepikeun ka harita. Musa kitu nu janten margina mah mama. Ceuk Banara mungkas dongengna atuh cakakak mama Sutara teh gumujeng meninya kakak. Ceuk saliwat mah jiga milu bunga ka Banara anu menang tunggara. Padahal mama Sutara mah lain kitu. Seri soteh tina awahing ku panuju kana kajujuran Banara dina ngomong. Sabab ari perkara lalakon Banara jeung Bah Imung mah ku nyirat mana oge geus didongengkeun ka anjeunna. Nya soteh nanya deui ka Banara, hayang nguji heula eusining hatena jeung hayang nguji kajujuranana. Tapi hasilna teh lah jang Banara teh jujur. Sabab naon rupa lalakon hirupna didongengkeun kalawan polos ka asup lalakon Banara waktu mimiti tepung jeung nyelas mayat. Nu batak mama Sutara atuh nya kakak seuri. Mama Sutara resepeun ka jalma anu jujur jeung tan wani blak-blakan. Geus kitu pok mama Sutara harita. Syukur Kasep. Sakabeh omongan hidup ku mama kaharti. Tapi ara aya tanyakeun yeuh nyaeta anu aya patula patalina jeung paniatan hidup. Lamun kitu carana mah hidup teh keur nya pangabisa geusan ngahonta cita-cita. Hayang males pati kanu geus mateni tuang rama gitu meureun maksudnya. Leres pisan mama. Pinodama. Oh, syukur atuh. Tapi ke aya hiji deui pertanyaan deui. Adi nu jadi tujuan pokona hayang bisa silat atau hayang mulangkeun ka nyeri kanu geus maehan Abah Imung? Kieu mama. Tujuan pokok anu bade dihonta ku abdi nyata hoyong malespati kanu parantos matenipun bapa. Sok sanaos teu tiasa silat oge sawiyo. Alus da memang kudu kitu. Eta jawaban teh kena pisan kana kakecrek. Lamun ceuk ngaji teh mah kena kana mahrodna. Saluyu jeung kahayang mama. Alus. Tah kulantaran kitu anak geus ayeuna malah teu kudu loba catur deui jang Banara meunang cicing di dieu jeung mama. Malahan mah bisa badeng jadi ajar sok silat. Bisa geringun salat. Tah sakitu Kasep badami jeung mama mah teu kudu bulat beulit. Hatur nuhun atuh mama. Kitu we ayeuna mah. Ceuk mama Sutara beri nyot deui ududna. Keur kitu teh kurunyung aya nu datang.
Horeng nyerat manah nyamperkeun kanuduaan bade jeung nanggeuy baki dieusi ku cai kopi panas. Sanggeus tepit sok ditunda dina meja. Pok nyerat manah harita. Nah ngajeleet kan, hat lumayan tambah tiis. Cek nyerat manah bari ngararet deet kajang Banara. Atuh pok Banara harita. Atur nuhun neng, katampi pisan ku abdi. Jawab Banara bari jeung ngeluk tungkul. Teu wani neuteup ka nyerat manah di dinya mah. Sabab bisang hareupan ku ingkang guru sasatna Mama Sutara. Geus kitu mah terus we ngobrol. Malah nyerat manah oge milu ngariung. Sabab perlu ngabadamikeun perkara Banara anu putusanana. Banara teh resmi ditarima jadi muridna Mama Sutara. Atuh nyerat manah kacida bungaheunana. Komo Banara mah. Sanggeusna lila ngobrol, jang Banara mah dititah babarasi heula najan peuting ge sarta terus ditempatkeun di hiji kamar anu kosong sapeutingkeun harita mah. Da isukan mah kudu ngahiji jeung anu loba nyaeta sare di pondok ngahiji jeung batur-baturna ngarah loma jeung bisa silitukeran pangalaman. Jang Banara nurut pisan ku nyerat manah di kaulaan sakumaha mistina kasemah. Sagala kaperluanana disadiakeun. Sanggeus alam peuting pisan sararea dug sarare di kamarna sewang-sewangan. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting dikacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun alam isuk-isuk di lembur Kalapanunggal. Kasugri para wargi, beak poe datang minggu tutup minggu datang bulan. Malah geus teu karasa deui jang Banara teh urang ngringkeskeun ieu mangsa geus 3 bulan we cicingna di tempat Mama Sutara. Unggal poe terus-terusan diwarah di atiku keur saingkan guru nyatana Mama Sutara dibantuan ku nyerat manah. Da ampir terapa pisah nyerat manah jeung Banara teh kajaba lamun keur sare jeung mandi mah. Ari dina kagiatan latihan masok babarengan we. Bekeulila teh atuh beukeul layeut bae, teu beda jiga gula jeung peutna. Atuh batur-batur jang Banara loba anu sirikeun. Ari sabab sanyana mah nyerat manah teh loba anu naksir. Tapi saurang ge eueuh nu wani buruk berak balaka. Sabab nyerat manah kasebut wakil Mama Sutara. Mahal pisan nyerat manah teh. Dahyan ngobrol oge muni hese kajaba lamun ditanya ku nyerat manah. Sajabanang tik itu pangabisa nyerat manah dina widang main silat. Didinya mah pangunggulna pangluhurna. Da puguh nyerat manah teh anak pulungna Mama Sutara. Kalayan sakabeh murid-murid Mama Sutara geus pada nyaho. Yen nyerat manah teh dibere gelar malati bodas ku Mama Sutara. Sarta sarerea tara aya nu wani nyebut ngaran rat manah. Nu katalah teh malati bodas we. Ngan Banara anu misah teh. Manehna mah bebas nyebut ngaran rat manah. Tapi lamun kanyahoan ku batuna sok pada nyentak jeung Banara teh. Nyak kocap ning ieu carita dina hiji poe isuk-isuk harita teh. Kocap ning hiji poe kabeneran harita teh isuk-isuk keur pre. Sakabeh muridna Mama Sutara teu aya nu latihan. Arulin bari jeung ngobrol. Malah jang Banara oge milu ngariung. Pok salah seorang murid Mama Sutara ngomong katalahna teh si Encang. Da kitu katalahna lantaran awakna pangleutikna jiga peucang. Tapi gesit jeung pinter loba akalna. Teu beda we jeung sato peucang. Nu matak dilandih jadi si Encang. Dangaran asli nama alus nyatana
Sulandara. Radia, Idas, kenul. Kamana wae ari bener teh oi. Cek encang ngomongna kitu midenger bari jeung panon luak liuk pok harita si Radia ngajawab. Nyao dewek mah teu ngasuh. Rek naon nanyakeun si Banara tuh Cang. Yang Idas ngareret ka si Encang. Samemeh si Encang ngajawab celengkeun ti Banara ngajawab. Da manehna mah diukna pangtukangna. Kuring mah jadi Kang Cang. Cek Banara bari ngacungkeun curug. Atuh ret sareng ngarelet ka tukang malah si Encang mah meuni nangtung sagarupa. Pok si Encang harita. Tukang-tukang teh ngatuh oi diuk teh duh. Pindah ka hareup Banara. Urang ngobrol jeung kuring yo. Bangga Kang. Jawab Banara jung nangtung terus diukna pindah ka gigireun si Encang. Pok si Encang harita. Ya badaranya kuring teh penasaran. Hayang nyaho kana lalakon si laing. Tah kulantaran kitu da ayeuna mah sase. Yang tibatan ngobrol teh puguh mah mending urang selitukeun pangalaman. Ayeuna kuring rek kamitian nanya yo. Ari ngaran maneh nu sebenarnya teh saha sih? Anu asli maksudnya nah Banara teh atawa lalanian hungku? Sok jawab heula tuh. Cek si Encang bari jeung neuteup ka Banara. Samemeh Banara ngomong pok si Radia ge milu nimrung jiga nu penasaran. Da manehna nu pangheulana tepung jeung Banara teh. Heuh. Ari jeung babaturan mah kudu sirih kanyahokeun atuh euy. Utangna pisan manu anyar sugan we atuh aya gunana pikeun sarea. Mangga Kang Cang. Kitu deui ka Kang Radia. Kali sadayana bae. Kieu geranya. Wasta abdi mah asli Banara. Wasta warisan tipun bapa. Ngan memang aya lalakonna cenah. Nangiku pun biang sok disumput-sumput. Basana teh kudu nyaho cenah maneh mah. Keun bae cenah dia jaga oge nyaho sorangan. Matak abdi mah Kang. Tara ngariripuh maneh nguruskeun perkara ngaran. Pokona mah asa ulah pahili we jeung batur we. Tah sakitu kan. Cek Banara ngomongna tata kenakaranan. Tapi manehna mah tetep sopan da sagala. Sajabat tinggal rumasakeun murid anyar teh oge umurna memang panghandapna. Oh gitu. Upload dongeng. Lamun kitu carana mah tangtu dina hiji waktu bakal ngalakon. Ahli warisna. Sabab naon? Sabab aya anu dirusiahkeun ku indung si laing Banara. Tapi ari maneh urang mana? Saha indung bapa Arya keneh teh bantoyo. Cek si Encang beuki daria bae ngomongna. Anu sejena atuh marlong ka Banara hayang ngadengikeun jawabanana. Pok Banara harita. Perkawis ngalakon mah kieu Kang itu Kang Cang oge kasadayana. Saleresna ena oge abdi teh nuju ngalakon. Aripun bapa katelah nama Abah Imung pun biang Mak Saroh. Ari kawit pati kampung Ciloar. Reg Banara eureun heula lantaran dipegat ku si Radia. Ke. Jadi yang nyantet cilembur Ciloar si lain. Sumuhun di Ciloar Kang. Nya kumaha kitu? Teu kumaha. Peda eta we kungsi ngadenge beca beja. Cenah mah maneh teh ti lembur datar. Ari sugan teh bener. Jadi anu bener mah ti Ciloarnya. Sumuhun kitu kan. Bangga urang lajengkeun deui. Dupi pun bapak kalih pun biang kawit nama raya kene. Nanging kuring mah lain nanyakeun nangingna lain baretona tapi anu ayeunana Banara teu kudu didongengkeun ti baheulana mah. Make jeung nyebutkeun kawitna mah raya kene. Nya tangtu we mah mikirna mah kabegah ya. Ari ayeuna kumaha acun atuh. Raya kene teh hantoyo. Cek si Encang meni denger ngomongna bari panon neuteup ka Banara. Sumuhun aya sapali nyaeta kantun pun biang wungkul kitu maksud teh. Jawab Banara bangun kagok. Sabab unggal ngomong aya we anu ngantegan teh. Gitu atuh. Ari bapa maneh dikamanakeun atuh. Cek si Encang bari jeung nyarenge. Nu sejena ger sariri menirkeun karame. Ari Banara pok ngajawab. Pun bapa mah parantos ngantunkeun alias maot. No sababna make maot.
Aya nu nyabut nyawana we atuh. Wah, aya nu nyabut, saha nu nyabut nyawana bapa maneh teh euy? Ari Kang Encang nyaduka teuing atuh abdi oge tetarang. Tepogoh seleng mah banara. Lamun teu nyaho anu nyabut nyawa ti mana maneh nyaho atuh yen bapa maneh aya nu nyabut nyawana? Sok jawab. Kieu Kang. Pangna abdi terang kana eta perkara Nya, lantaran pun bapak teh teu aya nyawaan alias maut. Nu matak disebut anu nyabut we nyawana. wah, aing mah tak lieur ngabandungan omongan si laing mah banara. Maksud kuring kieu yo, ari nu maot mah memang teu aya nyawaan. Jeung teu tangtu bae nyawana teh ning aya nu nyambut. Gitu. Tapi nu ditanyakeun ku kuring mah lawin nu kituna banara. Tapi naon? Tapi naon sababna bapa maneh bisa maut? Nah gering heula atawa kacilakan atawa anu maehan atawa dipacok roai dipacok orai atawa naon lah. Da loba jalan maut mah. Jawab lain sorry. Kieu teh kancangnya, duh kancang mah rupa-rupa. Rupa-rupa mah atuh kemang. Kieu kancanginya bapak kuring teh maotna teh ku bedog. Ngan sakitu sababna mah. Hah? Maotna ku bedog. Oh, maksud maneh teh aya nu ngadek meureun. Tah gitu. Bisa jalan. Cik bedog da moal puguh piraku nya bedog ku sorangan. Ari nu ngadekna saha? Duh, Kang Encang mereka nyosok jero. Hor, da kudu kaharti ku pikir kahunta ku aka sok jawab. Nyaduka teuing atuh Kang. Da nyaho-nyaho teges maot we. Cek banara jiga anu hoream kepapanjangan ngomong. Sarengkeun si Encang kalah ngahana-hanakeun, kalah kabukti panasaran. Pok si Encang harita. Aing kieu banara ieu nya. Lamun banara teu nyaho nu ngadekna ari sababna mah meureunan nyaho meureun. Bapa maneh teh dikadek alatan gelut atawa digarong? Ditipu. Hah? Ditipu. Terus dibongohan maut wes seterusna mah. Aing teu cerog memang. Teu cereg kumaha tukang da mamang bener kitu. Rada penasaran kuring oge banara lain kitu lamun kitu mah teu cereg Tapi kateponna mah maneh teh embung ngomong da. Nya geus atuh lah hayu embung mah bisi matak ngahudangkeun katunggaraan anu geus kaliwat. Tah ayeuna kuring ngerek nanyakeun deui anu sejenna lah. Ari pangna bisa datang ka dieu nya ti mana si laing banara? Nyahona mah ti nyirat mana? Alah sia, Malahan dibawa ka dieu oge ku anjeunna. gagabah sia. Wawaniana nyebut rat mana? Ulah itu culangung teh banara. Yo dangekeun. Di dieu mah eueuh nu wani nyebut kitu sia. Hor, kumaha ari Kang Encang ge teh ongko tadi nanya ka abdi. Tapi ari dijawab kalah molotot. Naon dasarna nyebut nyerat mah? Tong tarik teuing nyebut nyerat mana? Banara kelaka culang cileng tengartieun. Atuh si Encang mending ngarahur narik napas panjang pok ngomong rada tenang. Ya. Ieu sabanara kahiji maneh teh murid anyar. Maneh kudu sopan jeung kudu nyaho kana adat di dieu. Kaneng malati bodas ulah wani cucungah. Eta teh pamimpin urang sarerea. Wawakil mama guru. Ari kaduana maneh teh ieu kudu nalipak maneh atuh. Sabab ditalipak batur mah embung meureum moal daek. Memang nya. Nya ayeuna kuring rek nanya ka si laing ari umur maneh sabaraha ayeuna? Gitu. Umur kuring mah umur abdi mah lamun teu salah 17 tahun leuwih saeutik. Tapi lamun 17 tahun mah 18 mah kurang.
Aya maneh teu puguh, maneh jangan ngelelir hulu uing tah. Jadi nu kitu teh kurang leuwih merenya. Kurang leuwih 18 tahun merenya atau 17 tahun leuwih. Tanya kitu meureun. Tong make meureun atuh. Doi madarian nanya nage. Aduh Kang Cang meni kudu bener-bener teuing atuh. 17 leuwih weh. Tah, komo kitu mah tuh maneh teh teu pantes nyebut nyerat mana. Gak gabah teuing ya. Dengekeun sabanarnya. Sabab umur maneh sahandapeun ayeuna sakuduna mah maneh teh yeuh nyebut teteh atawa ece. Ngan kulantaran Neng Malati mah kaasup kana pamimpin urang kapaksa we bahasa maneh teh kudu nu sakira pantas. Nya kuring sajeng sapara kanca di dieu sok disebut teh Neng Malati. Tah, malah maneh ge kudu nurutan kitu Neng Malati. Tabuh henteu sarua we jeung ngahina teh. Ngarti teu? Hei. Teu jeung toel atuh kan da kadenge. Beta ning malaweung maneh mah. Tong seserian nyaan yo. Lah atuh kitu gule. Is teh bisa kitu wae. Kudu Neng Malati bae di dieu mah. Nya atuh. Ngan naon sababna kitu hungkul meureunnya. Tapi da asana moal matak nanaon lamun abdi nyebut nyerapana oge. Sabab ka istri jeung nadi anom keneh deui nya pantas we nyebutna oge. Eta calutak geus dimimitian sakali nyebut nyerat mana sia diwaras ya ku aing. Jawab sia. Arek nurut moal maneh. Cek si Encang jadi nafsu merebutkeun ngaran batur. Atuh banara rada reuaseun pok harita. Galak geuningan akang mah nya. Mangga-manggakan abdi bade nurut. Sok ya arek nyebut naon maneh? Sok jawab deui, jawab. Sumuhun naon? Bade nyebat nyirat Malati. Coba eta. Salah. Sok balikan deui arek nyebut naon tah? Sumuhun salah. Coba Nyirat mana Malati. Banara kalah beuki gugup atuh si Encang kalah beuki ambek. Lantaran disangkana ku si Encang mah banara teh ngaheureuykeun pokna nya deui beuki galak. salah keneh, salah. Nyebut Malati wungkul mas ngaco. Sabab disorokeun jeung ngaran Kemang. Ieu mah ngaran pamimpin urang dulu. Nu madak kudu sopan. Sok balik ka deui sia. Nu benar. Mangga atuh. Muni bangga di dieu mah nya muni harese. Nyebut ngaran-ngaran bae nun sababna atuh. Kalah ngadebat sia. Dek nurut atuh moal sia banara. Dasar sia sepeuteui malaning sia mah. Hayo jawab sia benar. Hah? Cek si Encang bari jeung ngeupeulkeun peureupna menileutik teh teuing teu rating moal kana dada batur. Nempo kitu banara kalah kahu. Malik nafsu deui. Komo ari ngadenge ngaran disebut peuteui malaning mah. Banara teh jadi keheuleun pok ngajawab sangeuna. Nya. Kuring marek nyebut nyerat manah we, nyerat manah we naon salahna. Lah, sabab sarua bae aing ngaran mah. Kuring oge disebut peuteui malaning teu amek. Sok arek ngomong naon deui? Ceuk banara bari jeung malotot ka si Encang. Atuh puguh sumerapna ka si Encang mah lain bae matak ambek. Malah hartakeun oge si Encang jung nangtung huntuk kakarot nahan amarah. Beungeut katara geuneuh pok nanya ka baturna. Radia, Siap. Ijang, Idas, Penuh, Padri, Umroh, siap. Yo, kuring si Encang. Lamun mangkeluk jiga si banara matang hub kawas peuteui malaning, kudu dikumahakeun ieu pantesna we. Nah dibebek atawa dipake coe sama yo. Cek si Encang. Ngomongna kitu teh atuh bari jeung nahan amarah. Sok, jawab ku sarea. Cakakak atuh harita kene batur-batur si Encang nya kakak. Nyeung serikeun kana kalakuan si Encang jeung kalakuan banara. Pok atuh Mang Dedi mungkas ieu carita. Mari kiwancinya pialatan mangsa misah cagi urang. Tunda heuleunya. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris narata sebagian anu ka-11. Hatur nuhun. Kumang rupi berhatur selalu dijengkantung kasarian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.